peting meneran pisan malam Jumaah Kaliwon, hawa karasana bayeung yang awak gedebag-gedebu guling gasahan, panon dipereumkeun teu daekeun reup, pipikiran kumalaya ngacacang mapai-mapai waktu anu geus kasorang, hate sumeblak ti sore kene, tetepokan kekerenyedan jiga-jiga rek lumampah jauh. Toke cak-cak manuk titiran pipilueun di sarada, anjing babaung ditungtung lembur. Asa beda rarasaan jiga-jiga aya pibalayeun, jung ka kamar mandi ngadon wudu, terus salat, geus beres tuluy sila menekung ngahijikeun pikir jeung pangrasa, hate madep gumulung kana pangersa Gusti Allah. Sagala kabisa, sagala ilmu panemu diamalkeun, didawamkeun, pikir manteng muntang tulung kadat anu maha murba wisesa. Sanggeus sagala dibaca, hate jadi tenang, pipikiran pinuh ku kayakinan kana kamampuan diri, yakin kana pangersa pangeran. Teu salah tina panyangka, kira-kira setengah jam sila wiridan, ti kajauhan sada aya aleutan kuda, sora talapokna ting kotoplak ka cidaramena, anjing babaung beuki ngalang-laung, sit uncuing jumrit meulah ka simpe peuting, sora talapok kuda beuki rame ngadeuketan, angin ngagelebug, janela panto ting jareblug, padahal menang nutupkeun menang ngoncian. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Moal aya kajadian naon ka diri, salian tinu tos digariskeun ku Gusti Allah. Sareng ari Gusti Allah teh tempatnya lindungna jalma-jalma mukmin. Hate jumrit nedapi tulung kanu ngagaduhan kawasa kana sagala perkara, nedap panang tayungan jiwa sareng raga, bisi kudu adu jajaten jeung jurig cupang, sabab anu datang make kuda mah teu aya deui iwal ti jurig cupang. Sora kuda anu rame sada eureun hareupeun ima, teu pati lila aya nu ngagerowan, pamajikan hari weus-weus bari lulungu kahudangkeun ku nu gegerowan, tapi buru-buru ditungkup supaya ulah nyoara. Rudi. Ti luar aya deui anu ngagerowan ngaran menang 3 kali, tapi teu ditembalan. Kang, saha anu ngagerowan jurig atawa jalma eta teh? Pamajikan tatanya bari awakna ngelepereuwaseun. Jurig cupang anu kitu mah, ingkeun lah tong ditembalan. Ke lamun hayo bae maksa gegerowan ku akang rek disampeurkeun. Ulah disampeurkeun bisi kumaha onam, ke kumaha mun akang dirogahala diwadaalkeun. Cicing kumaha akang, ulah melang. Pamajikan kacida hari wangeunana, sabab geus jadi kacapangan, ari di teang jurig cupang eta tandana aya nu nyulurkeun. Anu di luar gegerowan deui, sasakali kadenge suara kuda hihiem, sangeus buleud kayakinan, panto dibuka, juru turun tina lawang kana teras, dina jalan hareupeun imah atra ka tembong rombongan jalma-jalma marake baju pangsi hideung, disolendang sarung rereng, diiket barang bang semplak, aya anu anjeu ceuleuh dina kuda, aya anu keur nangtung gigireun kuda,
belah tukang na aya kareta ditarik ku dua kuda. Hei, aranjeun, anu ti mana jeung rek naon datang ke tempat kula? Kula sarombongan datang ti Gunung Koromong, sejang ngajemput anjeun. Anu keur nyeklan kuda ngajawab kana pananya, jigana ketua rombongan meureunan. Nah aya naon pangna kumawa nineang kula lain mangsa? Kula mah dharma utusan. Anjeun kaasup jalma anu kudu dibawa ka karajaan ayeuna pisan. Sabab anjeun geus disebakeun ka raja kula. Kumaha mun kula nolak? Anjeun bakal dipaksa. Ku kituna leuwih hade anjeun nurut. Tuh, kareta geus disiapkeun. Si ketua rombongan nuduhkeun kareta bari panonna molotot beureum jiga-jiga arek maksa. Aranjeun lain pilawaneun kula, tapi kula rek milu ka aranjeun. Ngan lain patalukan, tapi kula hayang tepung jeung raja aranjeun. Sanggeus ngomong kitu, ceg kana hiji kuda terus ditaekan. Jurig cupang anu jadi ketua ambekeun nitah kana kareta kuda, tapi manehna teu wanieun ka teterusan, apaleun manehna moal mampu ngalawan. Ngan sajorelat geus nepi deui kanu dituju, padahal mun disorang make mobil atawa motor moal nepi ku 5 jam. Tapi dangarana oge jin siluman jauh deukeut lir taya bedana. Sanggeus ngaliwatan gapura karajaan, sapanjang jajalaneun bet pinuh ku tetempuan matak miris, matak muringkak bulu punduk. Aya manusa anu keur elek keseng nanggeuy tihang saung, aya manusa anu huluna dipake ganjel, aya deui manusa anu keur dipecutan pedah manggul batu teu kadugaeun. Anjog ka tempat anu lega, tempat datar di antara jungkiringna gedong sigrong, reg kuda eureun, buru-buru luncat turun tina kuda, karek oge ajeg, ujug-ujug aya nu datang duaan. Jigana raja jeung ratu ieu nagara, sabab marake sekar suhun tina emas ditaretes berlian anu ting gurilap. Ke, asa wau ka hidup teh. Mun teu salah hidup teh turunan pura di sastranya. Eta raja teh betumanya ku basa anu adab, jeung bet make apaleun katurunan sagala. Kening apal ka kaula, sahari anjeun, jeung ari ieu teh nagara naon? Waduh, salah cokot ieu mah. Hampura eyangnya, eyang teh salah parentah. Lain hidup anu kudu dicokot peuting ieu teh. Raja jin teh teu ngajawab pananya, tapi kalah sasadu, cenah salah nyokot jalma. Hei, para prajurit, anjeun salah nyokot manusa. Untung teu ngamuk oge. Pulangkeun deui ka ditu ka tempatna. Eta raja marentahkeun para ponggawa sangkan nganterkeun deui ka tempat asal. Kelanan raja, aya nu rek ditanyakeun ieu teh. Rek nanyakeun nu nyebakeun anjeun. Lain eta,
Tapi kuring penasaran ku tetempuan tadi di sabudureun kerajaan. Bet loba jalma anu disiksa. Nah eta teh bisa kitu. Eta jalma mangrupa sebat tinu ngawadalkeun. Maranehna digawekeun di dieu nepikeun ka waktu ajalna datang. Kapan geus maot lain? Maranehna ngalaman hirup 2 kali, maot 2 kali. Nah anjeun make nyiksa nu teu tuah teu dosa. Di ieu kerajaan maranehna geus dibeuli ku mang pirang-pirang harta banda anu loba. Anu nyiksa mah manusia anu nyebakeunana. Kula salaku raja di dieu boga hak pikeun ngagawekeun eta manusia. Can sabaraha siksa anu karasa ku maranehna. Tapi anu leuwih rongkah siksaanana mah engke ka jalma-jalma anu ngawadalkeunana. Raja Siluman ngabejer beaskeun sagala kajadian anu aya patalina jeung jalma-jalma anu katempona keur disiksa. Kumaha mun dibebaskeun ku kula? Aya rasa tunggara ningali jalma-jalma keur nandangan siksa, boga niat hayang ngabebaskeun maranehna. Najan anjeun sakti, najan anjeun mampu ngalawan, tapi jalma-jalma anu aya di dieu geus beda alam jeung anjeun. Beda jeung anjeun waktu nulungan jalma anu diwadalkeun. Eta mah di perjalanan keneh. Sedeng anu aya di dieu mah geus bagian tina tatanan hirup bangsa siluman. Engke oge bakal bebas mun waktu ajalna geus datang. Sabil pipikiran, sagala carita Raja Siluman taya nu salah. Memang percuma amuk asor di ieu tempat. Sabab kabeh manusia nu aya di dieu geus beda alam beda lalakon hirup, moal bisa dibebaskeun deui. Ngan bet asa kabina-bina ku manusia saraka, leungit kamanusaanana, leungit akalna, karungkup ku nafsu anu ngaberung hayang beunghar, hayang loba harta banda, tega ngajual keimanan, tega ngagebruskeun jiwa batur kana siksaan anu matak peurih. Padahal hiji waktu siksa anu leuwih rongkah bakal karandapan ku dirina. Raja Siluman, heug kula ayeuna mulang. Tapi hiji waktu mun aya dulur kula dibawa ka dieu, kula baris datang deui ngajorag ka nagara anjeun. Memeh mulang mere heula ancaman ka Raja Siluman. Eyang moal kumawani ngaganggu ka kulawarga anjeun. Tapi anjeun teu kudu pipilueun kana urusan kahirupan bangsa siluman. Sabab eyang teu butuh ku manusia, tapi manusia anu butuhun ku eyang. Maranehna ngabelaan sujud sumembah ka bangsa eyang, ngarah dipikarunya, ngarah pamentana ditedunan. Eta Raja Siluman cumarita panjang lebar bari ngaeyangkeun. Terus eta Raja Siluman teh nitah nganterkeun deui ka para ponggawana numpak kuda deui. Nepi ka imah teh wanci janari leutik, ibun tingkar celak tiis, hayam geus aya nu kongkorongo, srog kana panto bari gegerwan ka pamajikan. Teu hese da puguh pamajikan nyaring di tadi kene. Kang, ngareurewas ih, sugan teh moal mulang deui. Kumaha teh aya nanaon di dituna? Aya sagala. Ngan cenah bangsa siluman teh salah nyokot jalma, lain akang cenah nu kudu dicokotna. Alasan jurig cupang eta mah peda anu dibawana api balayeun pikeun maranehna. Jadi api-api balager, malah rajana eta siluman make ngaeyangkeun sagala. Kang, nasa anu kumawani ngawadalkeun akang? Ah, duka teuing mah. Maklum akang mah tukang kaditu ka dieu. Teu kahaja meureun ngadahar-dahareun anu geus direkeskeun ka jurig cupang. Keun bae teu kudu kapapan. Kunaon ari akang? Palelo. Duka teuing mah. Maklum akang mah tukang kaditu ka dieu. Teu kahaja meureun ngadahar-dahareun anu geus direkeskeun ka jurig cupang. Keun bae teu kudu kapapanjangan, datos salamet ieu. Jeung deui akang mah moal bisa dicilakakeun ku bangsa jurig. Bari ngantosan salat subuh mending ngopinya, kaleresan caina parantos ngagola Kang. Aya ku nikmat, janari leutik nyuruput kopi panas,
lalauhna belum ulen ketan menang kamari, pamajikan teh gening banget satia, asa barodo lalaki anu sok lurjeun ka pamajikan, neangan kanikmatan sajorela, pamajikan nepikeun ka dipopohokeun, padahal hirup pinangih bagja mun laki rabi langgeng dina silih asih. Tah gitu palawargi sadayananya, ieu gambaran dongeng teh carita nalika hiji jalmi diwadalkeun. Memang seueurnya lalakon carita-carita di mana nalika aya nu diwadalkeun teh sok dijemput peuting-peuting teh ku kareta kudanya di masyarakat kapungkur gitu. Heug sirahna anu mawa kuda kusirna teh carucukan gitu tah. Seueur kapungkur mah teh. Dugikeun ka ayeuna carios-carios anu sumebar di masyarakat, di mana seueur jalmi anu hayang beunghar ku jalan sarakal nyaeta kumunjung muja teh kasiluman. Memang eta ge beunghar, tapi da teu sakumaha beungharnya, kalayan syarat-syarat nya diantawisna aya nu kudu neangan wadal, rupa-rupa pokona mah nu pidorakaeun wungkul we. Anu cenah carita ka Gunung Kemukus mah kudu mawa pasangannya pamajikan batur atau salaki batur gitu. Eta kan dosa gede. Jadi biasana lamun urang hayang beunghar ku jalan anu naon teh ngaranna teh midua pangeran, syarat-syaratna teh biasana dosa-dosa nu gede gitu. Sabab setan mah teu boleh ngadodoho kumaha carana manusa cilaka. Susumbar baheula nalika iblis diusir ti sawarga nyaeta bakal nyesatkeun sakabeh anak turunan Adam. Ngan saur Gusti teh heug wae anjeun rek nyesatkeun, mangan anjeun moal bisa nyesatkeun hamba kami anu ikhlas. Tah geuningan salah sawios benteng tina gogoda dina kahirupan teh nya di bangsa iblis, bangsa setan teh sing ikhlas, sing ridho nya nampi kodo-kodar ti Gusti. Da urang masuk ngarasula geuningannya hirup teh. Watarudho bikodoika, sing ridho kana kodo-kodar ti Gusti. Alhamdulillah urang dipasihan kasempetannya hirup ku melendang di alam dunia anu 100 tahun ka tukang mapan urang teh eueuh. Tiba-tiba ayeuna nya dikersakeun ku Gusti jadi hiji makhluk anu ngaranna manusia anu luhur darajatna tibatan makhluk sejena. Kurang-kurang nama can bisa kasukuran ku nikmat penciptaan eta oge. Nu kaduana diantawis umat para nabi, umat akhir zaman, umat Kanjeng Nabi nya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat nu pangmulyana pangutamana. Dugikeun ka Nabi Musa ngadoa ka Gusti hoyong dipanjangkeun yuswa supados tiasa ngalamannya zaman Kanjeng Nabi, hoyong janten umatna bakatingku kabita kataji ku kamuliaan kautamaan umat akhir zaman. Tapi Nabi Musa teu diijabah. Urang mah teu pernah ngadoa, teu pernah minta digubrageun jadi umat akhir zaman ya. Ieu ge teu bisa kasyukuran ku urang nepikeun ka ayeuna nya, tapi geuningan kanyataanana dina hirup teh urang loba keluh kesahna. Padahal ku Gusti geus dibere nikmat nya, nikmat hirup sebagai manusia, makhluk nu pang sampurna-sampurnana. Nu kadua urang lahir teh sebagai umat akhir zaman, umat anu paling utamanya dugikeun ka sirik umat-umat sanes termasuk para nabi. Tapi urang tanpa minta, tanpa ngadoa gubrag ke alam dunia sebagai umat akhir zaman. Naon sababna mulia teh? Sabab setiap umat Kanjeng Nabi mah ngagaduhan tugas dakwah. Sedengkeun kapungkur anu kenging tugas dakwah teh para rasul. Seueur nabi mangan nabi mah teu gaduh tugas dakwah. Anu gaduh tugas dakwah nyampaikeun risalah teh nyaeta para rasul. Tapi umat akhir zaman mah umat Kanjeng Nabi sadayana
kenging tugas dakwah. Sadayana teh khairukum uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya Allah nya. Yuk urang sasarengannya syukur ka Gustiku nikmat penciptaan, nikmat sebagai umat akhir zaman, nikmat iman Islamnya sareng ihsan. Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan, cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samber deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.